Aya jelema dagang. Begitu dagang, minta doana ka kiai di modalan, rugi. Minta doana deui ka kiai. Begitu doana deui ka kiai, dagang deui, rugi deui. Sial da kiai teu manjur ceuk. Guys. Maca waqiah. Baca ku jana surat waqiah. Wayah mundur mah dagang mundur bae. Beak kabeh, hampir warungna ge dijual. Bangkrut. Di modalan bangkrut, di modalan bangkrut. Sial ceuk. Sarahnya ka kuburan. Lain percaya ka kuburan, tapi jangan sarah. Nyana ngomong kieu. Nazar aing. Lamun berhasil dagang aing saksian ku sia setan aing nazar bek sedekah ka sia ka setan. Wahara teh jelema nazar ka setan teh kira-kira. Gak. Setan ngadengkeun bae. Iya mantep ye. Nazar ka aing ye. Langsung datang ka imah. Dibisiki hati. Lantaran terus oke deh dijual lantaran dioplos untungnya gede kan tuh bener kan nyokot barang lah di pabrik ulah gitu berean hiji hajum ke nu kaluar nage ulah limbah na bae anu gres nage anggap limbah jadi urang teh ke bisa ngajualna sabarakali lipat ulah make haram-haram nu penting mah maju ayo gede ayo dilaksanakeun punya satpam tak masya Allah bener karokok hebat ya dagang mau gitu maling saletik maling teresu setan ngabisiki setan begitu dek sodako ulah sodako atuh beak sing pelit ulah ngajakan incu ge anak ulah dibet ieu muludan batur maksudna ulah kabita ku muludan urang mah urang bae supaya sugih muludan mah kajen batur bae bener oge nya aduh ayo bae kecuali datang ke muludan tapi minta berkat masalah dong kos gitu ya setan datang kos gitu ya Allah ya Rabbi setan tolol akhirnya majunya lantaran kos itu nurut ke setan terus tahun 2 tahun ka 3 tahun geus kajian imah beli mobil geus baju jual setan Waalaikum setan kan Waalaikum ya wah Waalaikumsalam baun teu ka kula teu ieu kula teh setan oh anu keur ieu maneh kan nazar lamun usaha maju kan sodako ka setan iraha sia sodakona ayo laksanakeun ku sia nazarna ki kula lain teu rek galaksanakeun sodako tapi kan teu pernah kapanggih kumaha manggihanana henteu kula ge ayo geus bari ke heula adapun maneh sodako ka kula ulah sebab kula mah kadang kapanggih kadang henteu
kadang kadele kadang henteu sebab kula mah ieu di mana-mana geus lamun hayang sedekah teu kudu ka kula bikeun ka anak kula bae aya anak kula nah di mana teh anak kula loba anak kula mah hiji bikeun ka anak kula di pasar loba nu mana lamun aya anu nimbang ngurangan timbangan meteran ngurangan meteran lamun aya dagang nu ngabohong tupat tipu eta anak kula di Cilongok ge loba tah lamun aya nu dagang ngurangan timbangan ngurangan meteran ngabohong nipu eta anak setan aya we di dieu coba baca pang nunjukkeun hiji bade eta anak setan siapa mandi hareup teh bos sia anak setan bisa oh eta anak setan mana deui teh anak setan teh nomor kahiji eta nomor kadua ieu anak setan teh anak kula na ieu di mana-mana kapanggih ejeung jelema nu tara ngazakat eta anak kula bikin ka dinya teh boga pare sani sobeun teu ngazakat eta anak kula dagang nyana aju teu ngazakat eta anak kula ta eta anak kula oh mana deui mun disebutan mah loba lantaran geus penting ieu mah terakhir bae terakhir anak kula teh anu sok ka masjid wah nu sok ka masjid tapi asal assalamualaikum balik telok kiri dan eta ge anak kula tuh ugut-unggutan atuh karasa beureun kunyana atuh mah lain anak jeung raja ai eta anu osok di desa di kecamatan pamarentah oh eta mah lain anak eta mah bapak kolot tah bapak kolot setan parah eta mah eta anak kula tapi keun kanyana tes we eueuh masyaallah Kangjeng Nabi nyaritakeun tentang setan teh dikarikaturkeun korenganan nu kaasukeun ka raja setan kaasukeun kana pamajikan setan encan dibahas ku pamajikan setan aya nu anak setan karakter anak setan teh nu di pasar nu di sawah termasuk geus puguh ka pamarentah termasuk nu di masjid ge nu salatna teu wiridan eta teh salat langsung tah di Cilongok mah hampir kabeh hei Jumat teh Jumat mangrikun doang nu tegep nya mah henteu nya mah salat Jumat tas beres henteu nya mah teu buru-buru sebab nundutan eta kula malah inget di Cilongok beda ye Jumat ieu mah Jumat Assalamualaikum boom nyetar motor kabeh breng sakumaha balap motor iya anak setan nah isu mah lamun Jumat aju mantu assalamualaikum maju keluar tunjuk rame-rame anak setan aju nyananya nunjuk deh ka Rusdi siap bapak setan ya tuntun apa urang jadi setan kabehan para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah Kangjeng Nabi diutus untuk mengemban dakwah dibere risalah teh jangan robah tatanan peribadatan keyakinan nu tatadina nyembah ka batu ka kayu panon poe kekuatan dirobah ku Kangjeng Nabi titah nyembah ka Allah subhanahu wa ta'ala alladzi khalaqas samawati wal ard nomor kaji nomor kedua Kangjeng Nabi nyaritakeun aya malaikat Kangjeng Nabi nyaritakeun aya setan sing hade setan selalu ngibarkeun bendera permaksiatan mun malaikat selalu ngajakan kana kahadean insyaallah ke urang dongengkeun deui tentang ajakan-ajakan malaikat tentang ajak-ajakan setan ieu mah jang introspeksi diri urang bae ai-ai ieu anak setan lain tinggal sakitu bae aing anak setan lain ya sing hade asana kadeleuna bangunna ai anak lain incu ieu pokona ya sing hade
Kemudian insyaallah kan ieu urang di Cilongok geus sabaraha kali ya? Di Cilongok 3 hiji di Asem kakarak ge datang ka dinya. Kemudian di ditu geus mulai hari geus mulai Kangjeng Nabi diutus. Tinggal urang mantes di dieu ka mana ye? Nah, ke urang bakal nyaritakeun inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallah wa sirajan munira. Praktek Kangjeng Nabi dakwah insyaallah mun panjang umur serta lalu gina ke urang lanjutkeun. Na ieu mah ajakan Kangjeng Nabi dalam rangka ngemban risalah adalah merubah akidah manusia. Urang mun hadir di dieu alhamdulillah lahir di hareupeun mushola. Lahir dari hareupeun mushola berarti langsung ningali tempat ibadah. Nyaho bahwa ieu tempat ibadah aya asupan tilok. Salah, penting nyaho bae heulana. Di mana ditanya, "Saya imah di mana?" Cilongok. Deket ke mana? Deket mushola. Deket mushola bae geus pokona mah. Oh sok kadinya tilok. Salah. Masalah di dunia mah di akhirat bermasalah. Urang ngadoa ka Allah mudah-mudahan urang ku ngagungkeun ka Kangjeng Nabi iman ka Kangjeng Nabi urang disorot ku sinar Kangjeng Nabi urang sehingga dengan sorotan Kangjeng Nabi urang bisa merubah nu tadina kurang pati ibadah urang bisa daek ibadah. Nu tadina sok maksiat dirobah ku urang ku ari ninggalkeun maksiat. Nu tadina can boga kayakinan mudah-mudahan urang dibere kayakinan sehingga urang dieu khususna umumna nu haladir di dieu urang kabehan dosa-dosa urang dihampura ku Gusti Allah tur urang dibere kanikmatan ku Gusti Allah kabeh lah ieu mah bisa kasalalorga kabehan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah ke urang lanjut ka ditu di muhajirin mun panjang umur jeung mudah-mudahan kula panjang umur terserah ieu mah. Tetep panjang. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina wa sahbi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma asli ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.